Oke, selamat sore. Salam sehat selalu. Orang Sunda jalan-jalan. Jalan-jalan ngaprak bade ningal kembang sakura ieu teh. Alhamdulillah badaya nugi ke kembang sakura. Keindahan alam di kota Jepang anu terkenal bunga sakura anak. Aya naon, A? Oh iya teh, seueur laukan eta teh pangintennya. Seueur nyata di paih dia teh. Sunanya aya. Upami di Cianjur panginten mancing teh kajangari nya. Aya di mah di spot teh kawa. Kawa. Seueur eta teh laukna teh pangintennya. Alhamdulillah. Seueur arageung ngan kedawengi. Oh. Tah dulur-dulur. Di dia orang Sunda sok marancing deh tah. Nah, iya, nah baraya di Jepang ya, sakura ke mejeuna ya, mejeuna mekar ya, cuaca masih dingin. Iya teh setahun sekali panginten ayana teh nya. Iya teh dina setahun sekali teh ieu paling oge saminggu. Saminggu entos tur. Ayeuna ya ter pas kaparangan nu mekarna ya. Paling kilu dintenan ge tos. Iya, semugura. Saupamina ieu kalangkung teh moal tiasa ninggal engkeun we setahun payun deui panginten nya. Kami ayeuna mah aya keneh lah bujang 2 hari deui mah lah. Tos da aya mah entos we teh. Tapi seungnya teh eta teh. Upami wengi mah. Upami wengi aya ngan teu pati tarik ka. Aya istri bari di dieu gitu. Halo. Nani. Nani goda isang. Lagi lihat nih. Kumaha kesan kesana. Sini, ke sini. Kita lihat sini. Jadi ayeuna teh parantos apa? Ayeuna mah parantos apa? Anu sakura. Kieu geuninganan sakura-sakura. Sekiranya. Katingali na hungku ciga saya teh Upami kata-kata nu. padahal mah kami nage kembang, saya nage kembang. Iya, tempat penginapanana. Beri pada nginap, ada tempat penginapanana. Iya teh upami di Cianjur mah tempat rekreasi pangintennya. Nah, gitu.
abadikan heula na foto ya. Kesan-kesana tuh kumaha? Kesan mah bahagia. Sedihna aya dari perpisahan. 2 minggu deui pulang. Jalan-jalan gas, jalan-jalan ngajak ameng anu nemedongkap Hoyong terang nu kumaha cenah bunga sakura teh. Ah malum atuh da di Cianjur ge ti Jangari teu aya bunga sakura teh. Eceng gonok ayana oge. Bagus kana ieu. Suaranya tuh suaranya. Keindahan bunga sakura di samping. Nah, bosku. Oke, dulur-dulur untuk hari ini sekian. Atur nuhun.